Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syekh Nawawi mah mimiti umur 5 tahun ngimpinya na. Ngimpi kumaha? Ngimpi ulin di pamimpian sanggeusna ulin haus, sanggeusna haus hayang nginum di sumur beak ka sumur, nginum empang beak disedot di empang, nginum ka laut, laut kandas diinum kabeh. Haus keneh bae hudang bebeja tara makna Kiai Umar kitu kaya mimpina diusah ku Kiai Umar. Ulah bebeja ka sasana cek. Kelak ajen teh meureunana bakal jadi ulama gede. Lantaran cai adalah ilmu jeung hikmat sing hade ulah loba omong nyata masya Allah. Urang mah panimpi teh lain mimpi kos kitu urang mah diudag-udag garong udag-udag maung paling rendah kuntil anak geus biasa kitu teh henteu kitu doang deh lumpat nyilip hayang kiih wer kiih ngompol eta impian urang mah pan karari itu bae teh neheula Syekh Nawawi. Sehingga segitu dididik ku Kiai Umar talar Quran. Guru pertama adalah bapaknya Kiai Umar. Sehingga 3 tahun ngapalkeun Al-Quran, 3 tahun ka 3 sabaraha tahun tah? 8 tahun, tidak 8 tahun manyahanana hayang ka Jawa. 8 tahun dah mulai ka Jawa teh. Di Jawa Timur 3 tahun. Nah, lamun 8 tambah 3 sabaraha? 11 tahun balik deui ka dieu. Sayeuna balik deui ka dieu dites ku Ki Umar seluruh ilmu 12 pan umur 11 tahun geus bisa kabeh. 11 tahun geus bisa kabeh. Timur Jaya mah kuari geus huisan. Boro-boro 11 12 pan ilmu ieu fatul muin pohoan bae. Pohoan bae mun teu tulisan mah teu jala. Kadena aya tulisan engke mah paling habek kitabnya. Itu namun dipaling lisan jadi kiai nak wassalam intaha kurang juga lisan yang jadi kiai bersatu main langit. Ya Allah ya Rabbi didinya dididik dari Ki Umar teh disalametkeun Nisa lantaran loba jasa nu masantren umur 11 tahun. Cak bapak nanti di rumah mana mah misah bae belah ditu misah lah tanarap pasisir ngarana didinya lah mana nanyain podok umur 11 tahun loba nu ngaraji kadinya ngan aya ilham ti bapakna memeh maot ieu Nawawi tetep kudu masantren deui didinya maot bapakna langsung nyana bebeja ka emah ngarek masantren deui cak makna maneh atuh elos bae dek masantren mah ngan mun guru encan nyetah balik ulah baliknya emak bae rindu bae mun emak mah sakitu bae mun guru geus nyetah balik kakar abah ulah sababaraha balik aku teh teh emak urang kitu abah henteu masantren ge emak urang mah teh yang balik mah balik bae mumpung aya keneh emak jeung abah teh gitu mah ararese jasa waktu balik dulu masantren saminggu balik pengen kaditu kesel emak ge cek mate aja masantren tanah nah gitulah Syekh Nawawi yang Syekh Nawawi mah boga kaistimewaan nah hiji di umur 11 tahun begitu masantren ka Jawa nyana teh dititipan tongkat sungken dititipan ku saha eta ulu gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nawawi anjeun berangkat poe Senin berangkatna titip ieu tongkat bawa ku maneh ka mana bae ulah datang ka teh dibak cek cenah panggula mah budak nu make tongkat mah kudu 40 tahun umur 40 tahun ku ieu kiki teu make nyana besi pajar kolot bareng dipayung mege henteu teu komo gula henteu tapi Syekh Nawawi geus titah mawa bawa bae ieu mah sewaktu-waktu aya kepentingan bawa ditanya saha ai ieu aki ulah nanyakeun ngaran satu ketika bakal kapanggihdeun ke Mekah ai kitu bakal ka Mekah cek Syekh Nawawi caki zaman esekna pokona kuari bawa ke kapanggihdeun di Mekah Jumat sampai berangkat na Senin
mantap kolot bahwa guru-guru urang masantren ke pasengan ayah orang turus di Nawawi. Oh, tak kamu di dia saingan ini apa salah saingan hese baik nanya kan kalau pesen aja penan pesen aja hese kan hese kalau baik ada aku baik hese salah saja Senin berangkat ke Nawawi langsung ke Jawa dibawa baik tak ayah ngaran Kiai Arifin di Jawa Timur masantren lah didinya saya sama santren cuman setahun keduanya gitu kita balik ini sudah masantren ke mana-mana deh balik baik kecuali anjing itu ya iya bakal diudak-udak ku musuh di Banten mending ke Mekah bah wari magis balik 2 tahun masantren di Kiai Arifin baliklah Syekh Nawawi lumpah lain naik Innova lain naik Avanza Haji Jamal mah kuaring geus boga anu gede teh nu jangkung mobil naon karang-karangna Ki Jamal mobil naon teh nu jangkung kula ge teh nyawa ngaranna pokona jangkung mah pokona gede namanya Ki Payung aya bae tapi narik berkat belum masalah gitu yuk kita cerita dongeng guru urang tenar sadunia berangkat di Jawa Timur numpak datanglah ke Alas Roban di Alas Roban jeung hiji letih jeung lesu anu luar biasa teka tahan lulus nya hayang dahar nya hayang minum nya hayang sare teu kuat kamana ieu cekeun lagi pas di Alas Roban kudu nyilid jeung kudu sare neilah ningali aya lampu 2 kurungna luar biasa asana itu saung caknya mah ieu asana itu saung beki kajero ke Alas Robana beki kajero bener ayah saung alhamdulillahirabbil alamin ditendenglah tongkatna di jero saung nyanana kajero aduh nikmat amat kena ieu aya ampar segala rupa ngan teu kudu si bebeja kanu boga na geus kajen di luar bae lah aya lawang kajero isuk-isuk bedek bebeja geus teu kuat biasa langsung bae jana sare kudang ngadenge azan Allahu akbar Allahu a'lam azan di mana jadi leuweung tapi kadenge kudang subuh neangan cainya begitu neangan cai wudu beres wudu salat subuh mantap salat subuh kadinya deui kaguha kanaon ka saung dicopotlah kunyana tongkatna begitu dicokot getihan luhurna kaget cenah kok getih barang di deuleu nutup orai orenganan nyana sare teh sare di jero baham orai nukunyana dipake ampar teh letah orai Masya Allah nyana ge kaget di deuleuan nyana teh lain orai saung bae geus beres cedak ieu bae itu je orai berarti aya eta didinya ya Allah disalametkeun ku Gusti Allah begitu manehanana ngadasieun ngomong orai kula di dieu geus ratusan tahun dititah ku Gusti justru kula titah ngalintuhan awak dipersiapkeun jang sare anjeun di letah kula orai ngomong ka sengalang urang mah anu digotong kunaon boro-boro ngomong orai ngaringkel nyapek urang ngantu modar doang ora sare di dinya terus salam atau senawi assalamualaikum ya orai waalaikumsalam nawi hati-hati ka orai silih salam Masya Allah karim istimewa senawi baliklah ka dia balik ka dia ke Purwakarta ke Syekh Yusuf Asem Balawini didinya Syekh Yusuf nyarita ka murid-muridna maghrib bakal aya murid kula iwalieun padahal geus jadi wali iwalieun ngomong sing hade ya, kemudian hormat sing hade ulah kumaha awas hati-hati bener bahasa maghrib dan dihormat ku kabeh senawi kunaon dihormat tinyahuun ka aing ku dihormat bungeun senawi dihormat jaya malah goblok teu ngahormat siapa sabalikna senawi mah dihormat haji jaya mah hayang teu dihormat awas siapa kasol itulah Syekh Nawawi didinya terus Syekh Nawawi masantren
Pelila hanya sabulan kaduana tukang sasapu di bumi Syekh Yusuf As-Sambalawin. Sasapu ngepel. Pas ningali di meja Syekh Yusuf, aya masalah. Cek Syekh Nawawi, aya masalah. Esein apa naon? Nganulu ke guru ke sholat duha. Gilirannya kemudian dijawab di sarahan. Walam wassalam titik-titik telepon dia tadi perenganan Syekh Yusuf karena doa ada Gusti abdi boga masalah ini sabulan ya teka tebak ku abdi coba pang merekeun ilham tibana ieu teh datangnya coba jawaban teh salat duha tas ngelengis terus ka kursi tadinya dari ningalian kitab dibuka ayah geus aya jawaban kisah dengan wassalam titik-titik. Waktu mun Haji Jaya mau wassalam Nur Jaya. Ya Allah, Masya Allah. Ditanyakan langsung ku Kiai Aino patrol poe ieu saha? Hiji dua tilu. Oh, diantaranya aya Nawawi. Masya Allah. Panggil Nawawi tadi. Wallahi cek guru Nabi itu ngaku demi Allah. Kaulah dengan rendah hati pakai bahasa orang da Arab na panjang. Digur talar sebenarnya namanya. Ayah Arab lagi. Wallahi demi Allah anjin adalah lain murid kula tapi guru. Curi. Syekh Nawawi curi kula mah murid. Ieu saha nulisnya ngaku. Muhun buatan abdi alhamdulillahirabbil alamin langsung di aku. Ini kunaon wassalam titik-titik embungkanya hoa batur mata boga kabisa teh embungkanya hoa Haji Nur Jaya mah pang-pangan gua ieu ilmu saya ketrokeun sakira mah kacang baru ditentukeun waduh ya Allah Syekh Nawawi istimewa idinya langsung kita balik inget ka indungna ulah waka balik mun guru can kita balik idinya geus beres tika balik Syekh Nawawi kadi kebeneran Belanda diurang ke kermujeng Nahrid Syekh Nawawi boga murid di antarana uyut kula Ki Hairun kula anak abah kula putra Abah Haji Romli putra Ki Hairun teh masantren tah di Syekh Nawawi umurna kolotan murid daripada Syekh Nawawi ngaji teh tamat-tamat Ki Hairun mulhat bae kana mah hobina mulhat sorry mulhat dok biara aja wari dok biara itu mulhat enteng mulhat ieu alfiah di kumis aduh alfiah di kumis ai mantek di bulu suku giliran dipagahkeun teh emang kumis jadi kerok beak kabeh Nawawi istimewa jasa Masya Allah balik ke dia Belanda nang gitu ngaranna manggil Syekh Nawawi sekali, dua kali, tilu kali ternyata bener Syekh Nawawi teh rek di rogahala rek dibunuh Syekh Nawawi. Ingat kaki-aki teh kayak kapanggih di Mekah nyalametkeun diri Syekh Nawawi murid sakilo bakna di dieu jeung dibutuhkeun di Banten jeung manehna hayang mudahkeun ilmu ka ahli-ahli Banten. Tapi situasi jeung kondisi anu henteu memungkinkan berangkatlah Syekh Nawawi ke Mekah nyalametkeun diri. Syekh Nawawi teh umurna waktu nyalametkeun diri umur 15 tahun ke Mekah teh umur 15 tahun Masya Allah urang mah 15 tahun ki ihcan lempeng Syekh Nawawi geus tiru di otakna ieu ku ilmu di dadana geus tiru ku ilmu berangkat umur 15 tahun ke Mekah langsung cicing di Syib Ali teh kira-kira 500 meter ke haram eta Syib Ali belah dia Syib Amir iya Syib Ali belah dia nu kuarima ieu jadi istana raja berarti disebutna gunung naon Jabal Abi Kubais Syib Ali Syib Amir atuh di kieu-kieu ge misalkan kamu kan hese nah kebelah dia Sublel kadina Palak di dia Palak Godim kebelah dia Palak Jadid nah etalah Mekah mun kebelah dia terus jalan ke Jihad Sud kayak gitu nah ilah Syib Ali didinya lah
Syekh Nawawi ibadah ka Gusti Allah boga guru hiji Kiai Dahlan, 2 Kiai Mahrawi, nomor katilu Kiai Dimyati, nomor kaopatna adalah Kiai Ahmad Khotib. Umur 15 tahun Syekh Nawawi pas keur ngaji di Dimyati, sabulan ngaji di Kidahlan, sabulan ngaji di Kidahlan, dipanggil Nawawi ka dieu. Ieu budak pagahan aya naon gitu, mama rek ngarang kitab, mama rek ngarang kitab mungkin ngabutuhkeun bangsa bubulanan. Ieu Nawawi budak pagahan lah tirage ngaji jurumnya, ngaji sesangka alfiah. Ieu mama rek ngarang teu ngajawab sih Nawawi, teu ngajawab ngaleos. Mudah-mudahan ngan sakitu datang ke kamar kieu, daripada guru repot-repot mending ku aing beri pangarang teh. Hebat Nawawi. Repot amat guru ninggalkeun murid bubulanan, mungkin datang ka satahun bisa. Ieu mah bebeje bae ka babaturana ampura bisi guru neangan. Ieu kitu keur nyilih heula Nawawi sakedeung moal kebal. Gegeraan bae nyana istikharah ka Gusti, beunang kabeh dikarang punya. Hanya 2 minggu, wakila adalah 2 bulan. Panggil ke guru Nawawi kebal amat, coba titah ka dia. Dibawa kadinya ngahareup, assalamualaikum sampura. Bila amat ieu aya naon? Kula mau ngarepotin guru daripada ninggalkeun murid bubulanan bahkan satahun. Kula mah ieu pangningalikeun we kitab ieu. Begitu ditinggali ku guru Kiai Dahlan. Ya ieu mah nu dikarang ku aing. Sapinah teh eta sapinah cuma 2 bulan Ramadan tanggal 1 anggeus Syawal tanggal 30. Ya Allah, eta ngurucut cai mata guruna nu ngaran Kiai Dahlan ieu deuk dikarang ku mama. Ku anjeun ditilaan, masyaallah, mama mah bungahna luar biasa. Ku bisa sarua kieu. Ditangkep Syekh Nawawi umurna kakarak 15 naik ka 16. Ya Allah ya Rabbi, umur sakitu ngarang sapina tanggal 1 Ramadan selesai tanggal 30 bulan Syawal. Langsung guruna aya aing mah gahan naon dia tuh kasih ieu. Naon guru dipagahkeun ieu kostum model ieu murid. Ya Allah ya Rabbi, dipanggil aku Ki Marzuq. Tadi sosohoreun. Gitu kurang jadi sosohoreun. Karangan dia eta deui di tukang, kurang alif hiji. Sedangkan Ki Marzuq geus buta. Ki Marzuq teh geus buta mamang daripada Syekh Nawawi. Cek Syekh Nawawi aing eleh ke enek buta. Nya nyahoeun teh deuleu ka kitab aing kurang alif hiji. Coba ditingali bener kurang alif hiji. Tidinya nya minta ampura ka Ki Marzuq. Ampura ulah turunan ilmu. Mantak itu langsung sombong. Kagu sia kos kitu. Lain sombong karunya. Masalah guys, Masya Allah. Eta teh Syekh Nawawi mah 2 bulan eueuh jol aya karanganana. Ki Nurjaya ge pernah leungit. Pernah leungit. Dikangan ku Pak Ucu. Jaya ka mana Nurjaya? Ai jol teh bener. Pasti mana ya? Pasti mana? Itu tasi mana? Ai pada Allah. Barang dibales surat cinta. Orang mogok belajar cintana ditolak. Emang lo potongan ditarima ini nama. Ya Karim, Jawa amat beda nak Nurjaya jeung Syekh Nawawi nya. Masya Allah, Gusti Allah Agung. Itulah Syekh Nawawi, keistimewaan Syekh Nawawi itu semacam eta. Ya Allah ya Rabbi. Terus muntit Ki Marzuq ai dimang mama bisa nurunan ngan coba Ki Khotib aya Ki Khotib Asy-Syambasi aditu ceri Ki Khotib minta ilmu anu model Ki Marzuq ilmu na nya nama teu milu tapi nyahoeun kasalahan kitab kula. Tah kula mah hayang kos kitu, mun geus bisa kos kitu kumaha? Atuh hebat bae Syekh Nawawi teh. Moal dibere ku siapa hayang hebat. Atuh kumaha bae pokona mah kula turunan bae.
Kena naon diturunan hiji syaratna kudu boga bajuna ulah leuwih ti hiji. Nomor kedua daharna kudu 3 huap bae, lain 3 huap. Haji Jaya mah 3 huap dihitung 150. Waktu sama ngaleuwih. 3 huap bae. Nomor katiluna mun sare ulah paka sare kecuali geus tunduh. Jeung sabaraha penting tetunduh ulah sare, berang tetunduh ulah sare, can dibere tunduh ku Gusti Allah ulah sare. Eta bae lalakana teh memeh dibere ilmu ku Ki Ahmad Khatib Sambas seperti eta Syekh Nawawi. Milik Syekh Nawawi ti babaturan-babaturanna umur 16 tahun ka 17 mulai serba hiji bae Syekh Nawawi. Sanggeta serba hiji bajuna kuli mawaan cai Zam-Zam. Idinya daharna keur boro-boro keur loba, boro-boro keur loba ge tetep 3 huap bae. Moal katuturkeun ku urang. Idinya lah dengan cepat dipanggil ku Ki Ahmad Khatib Sambas, maka Syekh Nawawi diturunanlah ilmu Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sarua tah jeung kiai itu nu gambarna ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Latif jeung sederetan kiai-kiai nu di saat eta. Begitu Syekh Nawawi boga ilmu eta kadeu aras, kadeuan segala rupa sakumaha nu dina hikam teh. Kadieu deui Syekh Nawawi ka Jakarta, kadieu ka Jawa lantaran disuratan ku ulama dieu perkembangan Belanda anu dahsyat luar biasa. Maka Syekh Nawawi menganjurkan kepada seluruh ulama harus ikut berjuang melawan musuh-musuh Allah. Gerakan Syekh Nawawi disikapi ku para ulama di Banten terutama siap satu suara dengan Syekh Nawawi nadet ditangkap ku Belanda dan dibunuh berangkat deui ka Mekah di dieu ngalanjutkeun Syekh Abdul Karim. Itulah Syekh Nawawi anu luar biasa. Jaba ngaji na anu geus kamasyhur internasional, kemudian boga turunan di Sunyararas. Jadi sifat kepanglimaan perangna anu luar biasa sebab teureus ti Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Nailah Syekh Nawawi nu ku urang kuari diaji kitab-kitabna seperti eta. Saeureus ka Jakarta kapanggihlah manehanana jeung Habib Usman. Habib Usman ngadenge aya Nawawi, Habib Usman jadi mufti di Jakarta. Syekh Nawawi balik ka dieu, dipanggil ka Jakarta. Ka Jakarta Syekh Nawawi sasalaman pelukan sanggeus kitu ningali di Pakojan keur ngabangun masjid. Eta Habib Usman di Pakojan. Begitu ditinggali Syekh Nawawi, ieu kurang ka dieu saya tikir ke Syekh Nawawi kurang sedikit. Menurut Talha begini. Tetap Syekh Nawawi kurang kadi saya pikir kurang ngaler, adu argumentasi tuh nu eleh tuh nu menang. Kata Habib Usman diajak ka luhur ke belah mimbar ditoel ku Syekh Nawawi. Syekh Nawawi na umur 16 ke 17. Habib Usman jadi mufti. Bib lihat ayo apa? Masya Allah, Baitullah kadilan Baitullah langsung ditangkap ku Habib Usman teh geus diciuman mundur datang tangga gorli ka teh. Embung dicium embung Habib Usman marah lantaran embung diciumna Syekh Nawawi. Syekh Nawawi embung ngomong kunaon sih embung dicium pan kula mah ieu mah lain Habib mestina kula nu nyium pan lain Habib ge maneh teh boga warasatul anbiya lantaran boga ilmu anu luar biasa. Ieu teh ahli waris Nabi, kula wajar nyium maneh. Teu bisa cek Syekh Nawawi, kula nu kudu nyium maneh. Pak embung ngaguling. Ai Haji Jaya mah pahayang-hayang cium dong. Aduh ampun. Masya Allah. Ai diondang bagi kieu bae anu mah. Ai nu teu cium tangan we. Hei. Cium. Ya Karim. Allah Karim Syekh Nawawi poharaja tidinya lah sangat dihormati ku Habib Usman. Kemudian Habib Usman ngarobah mimbarna. Kula pernah berangkat kali tujuh Haji Supendi jeung adik kula Haji Muhajin Tokobe ningali masjid tersebut nu pernah diluruskeun ku Syekh Nawawi. Dialah di Pekojan. Tak itulah Syekh Nawawi
Ganjang ceritanya Syekh Nawawi berangkat dari Mekah, masih lila cerita Syekh Nawawi datang ke Anggeus maziahna anu paling istimewa 7 maziah. Di antara maziah anu tadi disebutkan kakarak ge ayat 2 maziah. Hiji nyambungkeun Baitullah, nomor kedua nyieun sapinah cuman 2 bulan ka guruna. Katilu tadi nebak masalah Syekh Yusuf As-Sambalawi ini. Kemudian masih loba keneh maziah anu ditulis ku para ulama-ulama, hanya etalah manaqib Syekh Nawawi begitu diistikharohan ku Kiai Abdul Hamid Suruhan tetap bisa dicetak, diistikharohan deui ku Ki Maksum tetap teu meunang dicetak, istikharohan lah ku Syekh Yasin Al-Fadani. Sebab nyana diantara anu ngomentar tentang Syekh Yusuf teh 40% Syekh Yusuf Al-Fadani anu nyaritakan keberadaan jeung keistimewaan Syekh Nawawi ketika di Mekah. Kapanggih penulis jeung Syekh Yusuf Al-Fadani, kemudian dicaritakeun 60% hasil kekeluargaan di dieu, tapi tetap ketika rek dicetak ieu insan aya sampai saat ieu manaqibna geus terangkum, tetapi tetap masih encan aya izin cetak. Wallahu a'lam kumaha bawa. Nah iyalah diantara keistimewaan Syekh Nawawi masih loba keneh, masih keneh maziah-maziahna urang mah tinggal bangga bae ka Syekh Nawawi anu nyana aslina ieu adalah orang Banten, urang Banten. Jadi tatangga jeung Syekh Nawawi. Diantara Syekh Nawawi keistimewaan kecerdasan Syekh Nawawi eta ditanyakan ku ulama Mesir ketika manehanana tungtungna ketika manehanana ieu naon kitu ngarang-ngarang sakitu istimewana. Pertanyaanana cuma 5 gitu dah. Kunaon bisa pinter kitu? Jawabanana teh dijawab ku Syekh Nawawi. La. Jawaban leutik. Urang mah surat mau 5 lembar. Kursi nama seetik biasa itu mah ngajar kos 5 dijawab harusnya 5 teh. Kenapa kok orang Indonesia cicing di pasisir biasana beki lauk, lamun beki lauk eta biasana itu cerdas, tapi kok ieu mah secerdas ieu? Dijawab ku Syekh Nawawi, sanajan di sisi laut tuh pernah ada harta petek aja. Haji Jaya mah petek mati lo tombol mah terus. Nah iyalah aya deui kawal lain gitu suratna. Kaifa dijawab waktu. Masya Allah 2 versi. Ilah keistimewaan kitu Syekh Nawawi mantak aya bae wiridan tu Syekh Nawawi, wiridan kitu pantang laut. Allahumma ya aliyu ya Allahumma ya alimu alimni ila kaza wa ya mubin wa bini ila kaza, terus itu doa pantang lauk mun santi belet bae. Nah iyalah kudu di pantangan lauk ulah sok ngadahar lauk aya endog mah atuh teu nanaon lamun teu jeung endog papantengeun nah aya lauk pantang aya endog terus sarua eta mah. Jadi Syekh Nawawi itu seperti eta. Nah iyalah guru urang istimewa Syekh Nawawi ke Ahmad Khatib Sambas kabelah dituna setik bae naik Kaki Zaini dalan kabelah dituna ka Kiai Ahmad Syato Abu Bakar Syato memandak Syekh Fadani ma an Abi Bakar Syato an Abi Bakar Syato an Abi Bakar Syato dina tafsirna, dina fikihna, dina qiraatna, dina segala macamna seluruhna an Abi Bakar Syato an Abi Bakar Syato an Abi Bakar Syato. Inilah Syekh Nawawi mah kadinya deket ya. Ya Allah ya Rabbi. Tah nu mantak istimewanya Syekh Nawawi mah bisa ningali kumata batin sehingga ucapan anak sehebat apapun ngaji fikih, sehebat apapun ngaji alat, sehebat apapun ngaji adab, lamun batin henteu diisi moal beres jadi kiaina, moal beres jadi ustadna. Sakumaha kita luku ki payung dicaritakeun ceramahna jarina sayang amplop. Da kita payung janten amplop bae sina eta teh. Eta lah nu bahaya ge kos kitu. Teulah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kacamata batin urang deuleukeun ka gambar-gambar, ka potret-potret ulama-ulama salafus shalihin.
hiji ulama anu terusna dina silsilah nu datang ka urang lain ahli Allah. Kabeh dia adalah ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang kabehan dijadikan ahli Allah di bawah bendera guru-guru orang kabehan.